Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana, ibu guru anu dipihormat sareng rerencangan anu dipikareus. Langkung ti payun urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kumargi ku karuniana sareng hidayahna urang sadayana tiasa diajar dina kaayaan sehat walafiat. Teu hilap mugi-mugi sholawat sinareng salam dilungsurkeun ka junjungan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka pala kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabi'it itbaut tabi'itna sareng ka urang sadayana salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Dina deungeut ieu kuring bade ngadugikeun biantara anu jejerna atikan. Hampir 2 tahun dilana urang diajar daring. Tangtuna eta nurunkeun sumangat sareng motivasi diajar urang salaku siswa. Kumargi biasana urang datang ka sakola kanggo diajar sasarangan di kelas, nampi materi ti guru sareng sosonoan jeung rerencangan. Sedangkeun di kaayaan pandemi ieu urang sadaya kedah diajar di bumi masing-masing secara daring. Naon sih kauntungan ti daring ieu? Kuring bade ngajenrekeun kauntungan keur urang sadaya ti daring ieu. Nu kahiji, waktos diajar urang langkung sakedik ti biasana. Jadi waktos luang urang sadayana langkung seueur, nu dimana waktos eta tiasa urang gunakeun kanggo pagawean-pagawean anu bermanfaat, nu ngasah otak sareng ningkatkeun skill urang ku cara anu asik atawa pikereseupeun urang. Nu kadua, urang tiasa diajar di mana wae sareng iraha wae. Kumargi diajar di bumi, urang tiasa milihan tempat diajar anu ceuk urang merenah. Sareng urang tiasa diajar pas urang nuju palai diajar. Nu katilu, urang tiasa diajar bari nyalse. Contona, bari ngaleueut atawa gogoleran sareng ngadangukeun musik. Sakitu wae kauntungan keur urang sadaya anu tiasa kuring jenrekeun ti diajar daring. Mugi-mugi urang tiasa ngamangpaatkeun kauntungan eta sareng ningkatkeun sumanget diajar urang. Sakitu wae anu tiasa kuring dugikeun. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.